Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahzar sareng kudu ngajauhan anjeun antukima kana yen ngadeg anjeun antukima kana yen ngadegkeun anjeun ahadan ka salah saurang min makanihi tina tempatna itu ahad. Paina zalika karena sayaktosna itu iqamah haramun eta haram kama seperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis la yukimanna ulah ngadegkeun nyaan sah ahadukum salah seorang ti antara aranjeun rojulan kahiji lalaki min majlisihi ti tempat diukna ieu si rojul sumaya jelisu tuluy diuk ieu si ahad fihi dina itu majlis. Walakin tatapina tawassau kudu ngalegakeun aranjeun wa tafassahu sareng tegesna kudu ngalegakeun aranjeun. Weza qoma sareng di mana-mana ngadeg saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun min mahalihi ti tempat diukna ti tempatna ieu ahad pajalasta tuluy diuk anjeun fihi dina ieu mahal summa aroda tuluy ngamaksud ieu ahad aya udah kana yen balik deui ahad ilaihi kana ieu mahal pala tamnahu mangka ulah nyegah anjeun ka ieu ahad bahwa mangka ari ieu ahad teh ahakun eta leuwih hak bi majlisihi kana tempat diukna ahad al awwali anu ti heula wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis idza qoma ari lapad idza qoma orang ti antara aranjeun min majlisin ti hiji majlis summa raja'a tuluy balik ieu ahad ilaihi ka majlis fahuwa mangka ari ieu ahad teh ahakku eta leuwih ngahak bihi kana ieu majlis. Wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun aidon deui antu farriqo kana yen misahkeun anjeun bainas naini di antara dua jelema illa biidnihima kecuali kalawan idina itu isnain. Wa idza dakhalta sareng di mana-mana asup anjeun pi majlisin ghasin dina hiji majlis anu sempit bi ahlihi ku ahlina ieu majlis fala tu'zihi mangka ulah milaraan anjeun ka ieu ahli bi antudayyiqa ku yen ngarupekeun anjeun alaihim ka ieu ahlu illa ida wajadta kecuali di mana-mana manggihan anjeun pushatan kana lolowong pajelis mangka diuk anjeun fiha dina itu pushah. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis idan taha ari lapad idan taha di mana-mana beres sah ahadukum salah seorang ti antara aranjeun idan taha di mana-mana tepi sah ahadukum salah seorang ti antara aranjeun ilal majlisi ka hiji majlis fa in wusi'a mangka lamun dilegakeun lahu pikeun ahad saha lahu ahad wa illa sareng lamun henteu wusi'a pal yangzur mangka kudu ningali ieu ahad illa ausa'i makanin kana panglegana tempat ya rohu anu ningali ieu ahad kana ieu makan fal yajlis tuluy diuk ieu ahad fihi dina ieu makan. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun anta jelisa kana yen diuk anjeun wastol halqati di tengah-tengah kumpulan. Fa fil hadisi mangka eta tetep dina hiji hadis ala jalisu ari jalma anu diuk wastol halqati di tengah-tengah riungan mal'unun eta dilaknat. Aili annahu karena sayaktosna itu jalis idza jalasa eta di mana-mana diuk ieu jalis pi wastiha di tengah-tengah halqah istadbaro mangka nukangan ieu si jalis ba'dhum ka sapalihna ieu halqah atawa jalma-jalma bi dhahrihi ku tonggongna ieu si jalis payuzihim tuluy milaraan ieu si jalis ka ieu kaum bizalika ku itu istidbar paya subunahu tuluy nyarekan ieu si kaum ka jalis wayal anu nahu tuluy sareng ngalaknat ieu si kaum ka jalis. Wallahu a'lam bishawab.